Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab buku dulujen kalaya nyebat asmana Allah, sifatna Allah ar-Rahmani anu mapari nikmat agung di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi sifatna Allah nu mapari nikmat alit di akhirat tungkul. Qala parantos ngadawuh saha al-faqiru jalmi nu butuh ila rahmati rabbi kana rahmat Allah al-Ghaffari anu seueur ngahapuntenna. Muhammadun tegasna Syekh Muhammad al-Mu'tarifu anu dirinangangkeun bil auzari kana pirang-pirang dosa. Basorohu mugia ninggalikeun ka Syekh Muhammad saha Allahu Allah uyuban nafsihi kana aib atanapi celak dirina Syekh Muhammad. Wajala sareng mugia ngajantenkeun Gusti Allah yaumahu kana dinten-dintenna ieu Syekh Muhammad khairan kana langkung sae min amsihi tinimbang dinten kamarina ieu Syekh Muhammad. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah kama sapertos perkara yang bagi anu pantes ieu puji lahu kanggo Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu sareng ari rahmatna Allah wassalamu sareng kasalametanana ala sayyidina Muhammadin eta muga tetep kapanutan urang sadayana tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng kulawargana Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng sahabatna Kangjeng Nabi ada kulli maklumin kana bilangan saban-saban perkara anu kauninga lahu ku Allah tanapi kanggo Allah. Amma ba'du saparantos naos bismillah alhamdulillah salawat sareng salam ieu ke musannif bahadza makari ieu eta syarhun hiji sarah hiji penjelasan talabahu anu parantos nyengkeun ka itu syarah mini tikaula saur ke musannif sahabadul muhibbina sapalihna jalmi anu mikarosep ala risalati kana risalah al muta'alliqati anu aya hubungan ieu risalah bi umuri zaujaini kana pirang-pirang perkara kakaitana salaki pamajikan tanapi perkara-perkara rumah tangga. Allati anu sanafaha parantos ngarang kana ieu risalah saha ba'dun nasihina sapalihna ulama anu sok mapari nasihat wasama itu hajeng ngalanan kaula ha kanu itu risalah ukudal jain pi bayani hukukil zaujaini pi bayani hukukiz zaujaini ana kitab ukudal jaini pi bayani hukukil zaujaini tina martelakeun hak-hakna suami istri.
Warju sareng mikaharep kaula minallahi ti Gusti Allah ta'ala nu maha luhur Allah ala i'anata kana pitulungna Allah wal ikhlaso sareng mugia sareng diikhlaskeun disalametkeun wal qabula sareng ditampi wa naf'a sareng dipaparin kamangfaatan bihi kusabab ieu kitab kusabab ieu risalah bijahi sayyidina Muhammadin ngalangkungan keagungan Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajwajihi sareng istri-istrina Kangjeng Nabi wa dzurriyyatihi sareng dzurriyyatna Kangjeng Nabi wa hizbihi sareng tentarana atanapi pendukungna Kangjeng Nabi wa itu sareng ngadiahan abdi sareng ngahadiahan kaula zalika kana ganjaran ieu kitab lilwalidaini ka ibu rama rajian tingkahna ngarep-ngarep kaula minallahi ta'ala ti Gusti Allah anu maha luhur ghufrana dzunubihima muga-muga Allah ngahapunten dosa perdosa anak ya walidain wartifa'a darajatihima sareng muga-muga ngangkat Allah kana derajat kautamana ya walidain innahu saestuna Allah ta'ala nu maha luhur eta wasi'ul magfirati mangrupikeun zat anu jembar pangampurana wa arhamur rahimina sareng Allah mangrupikeun zat anu pangulas-ulasna dina pirang-pirang anu ulas qala parantos ngadawa sa'al musannifu ke musannif syakara muga-muga nampi saha Allah sa'yahu kana pada melana musannif ngarang risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan ku bismillahirrahmanirrahim iklam kanyahokeun anal basmalata saestuna basmalah bismillahirrahmanirrahim eta kasiratul barokati seueur pisan barokahna mansing sajal mazakaro ha anu zikir iman ha kana basmalah anu seueur nutur jalmi kanu basmalah hasala maka insyaallah hasilahu ka eta man zakaroha naon al ma'mulu anu dicita-citana waman sing sajal mak wadoba nu ngalanggengkeun iman alaiha kana nuturna basmalah hudhiya maka bakal dipaparin bagian jalma bil qabuli kana panampian doa kila diucapkeun naon innal kutubal munazzalata minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'atun innal kutuba saestuna pirang-pirang kitab hal munazzalata anu dilungsurkeun ieu kutub minas sama'i ti langit ilal ardi ka bumi tegasna mah diturunkeun ti Allah ka makhlukna mi'atun wa arba'atuna sadayana aya 104 suhufu sita hari subna Nabi Syed alaihi salam eta situna 60 wa suhufu Ibrahima salasuna wa suhufu Ibrahima sareng ari suhufna Kangjeng Nabi Ibrahim eta salasuna 30 wa suhufu Musa sareng suhufna Kangjeng Nabi Musa qabla Taurati sate acan dilungsurkeun atanapi dipaparina ya Nabi Musa Taurat asyaratun Nabi Musa nampi 10 suhuf
sadayana 100, Nabi Syed 60, Nabi Ibrahim 30, sareng Nabi Musa 10, sadayana aya 100 suhuf. Katamih wa Tauratu sareng kitab Taurat dilungsurkeun ka Nabi Musa, wal Injilu tambahan di kitab Injil dilungsurkeun ka Nabi Isa, wa Zaburu sareng kitab Zabur anu dilungsurkeun ku Allah ka Nabi Daud, wal Furqan sareng kitab suci Al-Qur'an anu dilungsurkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'aniya kulil kutubi sareng ari maknana sakabeh kitab, eta majmu'atun dikumpulkeun sadayana fil Qur'ani tina Al-Qur'an, wa ma'ani Qur'ani sareng ari maknana Qur'an, eta majmu'atun fil Fatihah dikumpulkeun tina surah Al-Fatihah, wa ma'ani al-Fatihati sareng ari maknana Fatihah, eta majmu'atun dikumpulkeun bil basmalati tina kalimah basmalah, wa ma'anil basmalati sareng ari maknana basmalah, eta majmu'atun dikumpulkeun ieu maknana basmalah fi ba'iha tina huruf na basmalah, huruf ba na basmalah. Wakana sareng kabuktosan saha ba'dul ulama'i sapalihna ulama, as-sholihin anu sholihi ba'dul ulama, asobahu ngenaan ka ieu ba'dul ulama naon maradun syadidun panyawat anu banget, ajaza nu ngapaskeun ieu panyawat al atba'a ka pirang-pirang tabib dokter, fatafakkar maka tafakkur gawe mikir ba'dul ulama fi ba'dil a'yani dina sapalihna waktu tilkal ibarata kana ieu ibarat kaberkahan bismillah, wa dzaba maka ngalanggengkeun ieu ba'dul ulama alal basmalati kana kalimah bismillah min ghairi adadin bari teu nganggo bilangan, mahsurin anu diringkes atau ditangtoskeun, fasafahu maka ngadamangkeun kana itu panyawat saha Allahu Allah Gusti Allah ta'ala nu maha luhur Allah bi barakatiha kumargi kaberkahana basmalah, wa hukia sareng parantos dihikayatkeun dikisahkeun anna imra'atan saestuna aya hiji istri kana kabuktian laha kaeta istri saha jaujun munafikun ngekagungan caroge anu munafik, wa kanat sareng kabuktosan itu imro'ah teh itu istri teh takulu sok maca eta istri ala kulli sayin kana saban-saban perkara min qaulin tina pirang-pirang ucapan aupi min qaulin tina ucapan aupi lina tawa pada melanana bismillahi kana lapat bismillah, aqala maka jomarios saha jaujuha carogena ieu imro'ah alanna maka yakin bade migawe temenan kaula makana hiji perkara atau kana hiji padamelan jalaha anu matak ngawirangkeun ka itu istri bihi ku eta ma pada fa'a maka masrahkeun ieu caroge ilaiha ka istrina suratan kana wadah artos loket, waqala sareng cumarios ieu caroge na ka istrina ihfadiha kudu ngaraksa anjeun kana ieu surah, simpen ku anjeun ieu surah, fawadu'atha maka nyimpen ieu imro'ah ieu istri
karena itu surah fi mahalin tina hiji tempat wa gatatha sareng nutupan atana pingamankeun ya istri kana surah faghafalha saterusna mapohokeun ya imro'ah kana surah wa akhadha sareng nyanak ya carogena imro'ah asurah kana loket anu tadi dititipkeun ka istrina waromaha terus ngagawe ngalungkeun ieu jaujun teh kana eta loket fibirin kana jero sumur fidarihi nu aya di bumina summa talaba teras nyungkeun atau pinaroskeun ieu si carogena ka istrina minha tina itu loket fajaat maka sumping ya imro'ah ila mahaliha kana tempat itu surah wa qalat sareng ngucap ya imro'ah nalika nuju kana tempatna nyimpen loket bismillahirrahmanirrahim kulapat bismillahirrahmanirrahim fa amara maka miwarang sa Allahu Allah ta'ala nu maluhur Jibril ka malaikat Jibril tetep ka malaikat Jibril assalamualaikum salamatan ayan zila supaya turun di malaikat Jibril ka sumur sari'an tingkahna enggal-enggal wa yuhidu sareng ngawihkeun deui Jibril asurah kana loket ila makaniha kana tempat asalna eta loket fawadu'at maka nyimpen ya imro'ah yadaha kana pananganna ya imro'ah ditakhudah supaya tiasa masikeun ya imro'ah kana surah ka suamina fawajadat maka mendakan ya imro'ah kana surah dialungkeun ku carogena teh kama wadu'at sakumaha kantos nyimpen ya imro'ah kana surah fakhadatha makanya nake imro'ah kana surah wa nawalatha sareng masihkeun imro'ah kana surah ila jaujiha ka carogena ya imro'ah pata ajaba maka kaget ieu si jaujun inzalika tina eta kajadian ghayat ta'ajubi kalawan kaget anu banget wataba sareng tobat ya jaujun ilallahi ka Gusti Allah kumagi goyat ta'ajub teh min nifaqihi tina kamunafikan na ieu caroge alhamdulillah sadaya puji eta lillahi tetep kagungan Allah hamdan kalawan pujian nastabtihu anu nyungkeun urang sadayana kana kabuka nabihi kalawan pujian al khairati kana dibuka kena kasayan ayenat lubu tegas nama nyungkeun urang sadayana bidzalikal hamdi ngalangkungan kalimat hamdalah al fatha kana dibukana lil khairati pintu-pintu kasayan wa nusrata sareng nadapi tulung urang sadayana ala tahsiril fadilati kana hasilna kautamian kana hasilna kasayan an-nafahati anu janten pamaparin ieu kasayan ayat lubu tegasna manyuprih nyungkeun urang sadayana bidalikal hamdi ku kalimat hamdalah al-fathalil atoya kana terbukana pirang-pirang pamaparin wa nusrata sareng ditulungan urang sadayana ala tahsiliha tina hasilna fadilah wa salatu sareng ari salawat ay rahmatullahi tegas nama rahmat Allah al-makrunatu anu disarengkeun bitaqdimi kalayan ngagungkeun lil anbiya'i kanggo kangjeng nabi kanggo pirang-pirang nabi wa mutlaqur rahmah sareng ari mutlakna rahmat teh eli eta
li ghairihim eta tetep kasalian anbiya. Wa du'a'u sareng doa bi khairin wa du'a'u bi khairin minal ubadi sareng doa anu sae minal ubadi tina pirang-pirang hambana Allah. Wassalamun sareng ari kasalamatan eta hiyatullah tegasna kahormatan Allah ala uzma anu agung. Wa huwa sareng ieu salam eta ta'dimul lil anbiya'i ngagungkeun pirang-pirang para nabi. Kama yuhayyi sabertos ngagungkeunana saha ahadu salah saji di antara urang sadayana dhaifahu katamuna ahad. Wa talabul ibadi sareng nyungkeun hamba lidzalika ku eta takdim ku eta kaagungan ala sayyidina Muhammadin ka Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sayyidil barayati anu janten gustina sakabeh makhluk ayra isil makhlukati tegas nama pamimpin sadayana makhluk wala alihi sareng eta tetep ka keluarga Kangjeng Nabi ay atbahi tegas nama anu tumut ka Kangjeng Nabi alal imani tingkah lan tepan kana iman walau ansatan sareng sanaos ieu atba teh para pengikut teh pirang-pirang jami anu sok nyieun dosa. Wasahbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi wa hum mari sahbi teh eta almustamiuna eta jalmi-jalmi anu karumpul binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nu kumpul sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukminina anu beriman walau lahdotan sareng sanaos sakadar al imati anu jadi imam di Kangjeng Nabi ayal muqtadi tegasna nama anu diturut di Kangjeng Nabi naon bihim ku sadayana umat fi umuridini diturut natina perkara-perkara dunia perkara-perkara agama asiqati anu kapercaya fiha anu kapercaya Kangjeng Nabi fiha dina umuruddin dina umuriddin amma ba'du ay ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalamu wallahu a'lam bimurad.